warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring Elin Siti Nurjana dina acara Ngupas Warta. Nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual edisi Sabtu 13 November 2021. Pemirsa, tempat wisata Pasar Apung di Lembang, Jawa Barat dibuka deui pikeun umum. Pikeun nyegah virus corona, pangelola ngabatesan jumlah pengunjung maksimal 30% tina kapasitas normal. Teras, kumaha sareng protokol kesehatan anu parantos dilaksanakeun ku pangelola Pasar Apung pikeun wisatawan anu datang? Ieu salengkepna. Pasar Apung Lembang atau Floating Market mangrupa salah sahiji tempat wisata anu panglobana didatangan di Kota Lembang, Bandung Barat. Tempat wisata alam ieu miboga kaunikan sorangan. Salianti Pasar Apung, pamandanganna oge endah tur asri. Nurutkeun rekomendasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sektor pariwisata di idinan dibuka deui tapi ngutamakeun anu di luar ruangan jeung anu beroperasina ti beurang. Dibukana tempat wisata ieu disambut haneut ku warga sarta sajumlah wisatawan ngadatangan tempat wisata ieu sarta teu hilap nganggo masker. Floating market ieu memang loba dipikaminat ku sajumlah jalma sahingga ditabuh satengah 11 enjing-enjing sajumlah wisatawan geus daratang. Pikeun langkung jelasna, urang ayeuna tos terhubung sareng Bu Melani Karnadi salaku marketing Floating Market. Siang Bu. Siang. Apa saja protokol kesehatan yang diterapkan sehingga wisatawan diperbolehkan masuk ke dalam objek wisata? Pertama pada saat datang ya mereka pasti dicek suhu tubuh. Setelah itu, setelah pembelian tiket, kita juga memberikan free masker karena area ini merupakan area wajib masker untuk masuk ke wisata ini. Setelah itu mereka dimohon untuk mencuci tangan. Untuk social distancing atau jaga jarak, seperti apa protokol kesehatan yang sudah diterapkan? Ya, pertama kita mengurangi kapasitas tempat duduk di sini. Di dalam resto itu kita memberi tanda di mana tempat duduk yang boleh dipakai, mana yang tidak. Seperti di tempat Pasar Apungnya juga kita mengurangi kapasitas tempat duduk. Mengingat aturan dari pemerintah daerah, kapasitas hanya bisa 30% dari kapasitas normal. Artinya, ada berapa pengunjung yang bisa masuk? Kalau ya sekitar antara 1.000 lah. Di pagi sampai kita tutup. Tah, kitu pamirsa sadayana protokol kesehatan anu tos diterapkeun di objek wisata Pasar Apung Lembang, Bandung, Jawa Barat. Rek kumaha teu pinuku wisatawan, sabab objek wisata anu hiji ieu ngabogaan loba wahana jeung fasilitas anu kataji pikeun dicoba. Sajabati eta, tempat ieu boga sababaraha spot foto anu narik perhatian wisatawan, sapertos spot foto di Kota Mini sareng di Rainbow Garden, anu kedah didatangan upami nuju ka Pasar Apung. Elin Siti Nurjana, Lembang, Jawa Barat. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa kadugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadaya. Abdi Elin Siti Nurjana parmios undur diri. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.